Terus kumaha anu katewa ki jelema teh. Kumaha urang pae ya, terus ngabuntukeun usaha urang gitu teh. Kumaha ieu? Ayeuna tadi rantos supaya reureuh di pepebatan saya. Karena komisi anu kasepurang Allah ya goblok jelema teh perlu ngayakeun tindakan di paehan temongkeun sima di dia sima mau kakidul aing kakulon mau kawetan aing kakalen macet pagi jeung selamat urang jangan gelo jaga roboge mitenda kalida Citra Yuda Letik Yura Brang Letik Jago Brang Besek baik mengelingi dia itu